Jadi Sok. sok atuh. Nomor kagenep murtad patekadan. Ai murtad patekadan mah ku hatenya ngomong henteu nekadkeun oge henteu. Ngomongkeun henteu ngalakukeun henteu tapi hate nekadkeun naon nomor genep mah contona teh nya eta nekadkeun eueuh na hukum wajib tina perkara nutos jelas wajibna seperti salat seperti kieu nah hate teh teu wajib dah salat mah nu 5 waktu teh tah murtad teh mun nekadkeun kitu Keluar tina Islam. kaluar atawa ngeuweuhkeun sujud dina salat misalna kieu teu kudu sujud lah dina salat eueuhkeun sujud dina salat nu 5 waktu teh misalna ai dina salat maid mah memang teu aya murtad eta oge atawa ngeuweuhkeun hukum wajib dina ibadah haji nekadkeun hatena teh teu wajib da ibadah haji teh murtad teu wajib zakat fitrah oge atawa zakat oge murtad nekadkeun kitu jeung saterusna seueur lah contona mah pokona mah lah anu diwajibkeun ku Allah jeung ku Rasulna kade ulah henteu wajibkeun ku urang jadi murtad. 7 ngajam atanapi ngamaksad bade kupur ngajam teh punya maksud pada waktu yang akan datang misalkan kieu lah ayeuna aing mah beragama Islam teh ngeun tahun hareup mah kaluar tina Islam teh ti ayeuna eta teh kaluarna teh henteu tahun payun Langsung ngomong gitu mah. atawa kieu ayeuna orang teh iman ka Allah teh 2 tahun yang akan datang mah orang teh moal iman ka Allah rek ganti teh ayeuna ku murtadna teh henteu 2 tahun yang akan datang teh. 8 inkar kana sahuruf tina Al-Qur'an anu tos rempug para ulama kana ayana eta huruf misalkeun sahuruf lain huruf Quran eta mah eueuh huruf etaan dina ayat eta mah eueuh huruf kopan misalna teh eueuh huruf mim misalna teh padahal mah huruf kop jeung mim teh disepakati ku para ulama bahwa huruf kop jeung mim eta teh aya dina eta ayat Al-Qur'an kurang kalau dieuweuhkeun murtad. 8 namihan huruf ai tadi mah ngeuweuhkeun huruf ayeuna mah namihan hurufna Quran puguh geus disepakati ku para ulama eueuh huruf eta kalaka diayakeun ku urang murtad. Entos cicing lah urang mah entong sok ngarobah-robah Quran bisi ieu pamali murtad ke teh kadituna teh lamun baha ieu mah lamun ngeuweuhkeunana atawa ngayahkeun nganambahanana nu geus dirempukeun ku para ulama. 10 ngahinakeun rasul atanapi ngahinakeun malaikat murtad eta teh menghina rasul kumaha we ngahina henteu ngamulyakeun si eta mah kalah ka ngahinakeun murtad. 11 ngengingkeun kana aya deui nabi sabada Nabi Muhammad nekadkeun aya deui nabi sabada Nabi Muhammad teh murtad tah nekadkeun kitu sebab sabada Nabi Muhammad mah teu aya deui nabi jeung rasul la nabiya wala rasula ba'dah teu aya deui nabi teu aya deui rasul sabada Nabi Muhammad mun aya nu ngaku jadi nabi ngaku jadi rasul zaman ayeuna bohong eta teh. Paham teh pajak teh oke. Paham, Pak. Terus henteu. Kalau hati kan mana? Nomor 3 nomor 3 we heuh. Nya tuh. Ini murtad seriusan. Contoh murtad seriusan kene ngerapis terus
Islam itu mancatkeun ieu nanti. Itu nanti akhlak. Emang pengen bener ka dieu. Nah, nya tapi Ada bakal helaan kena urang parat nama da. da terus iya urang mahnya mancatkeunna. Hah? Heeh. Contoh murtad seriusan. Hiji nyebat kafir ka jalma anu iman. Dua ngahenakeun salawiyos jenengan Allah kana janji Allah sarta kana ancaman Allah. Tilu nyarioskeun namun ayeuna Allah miwarang ka abdi kana hiji perkara muka abdi moal midamel kana eta pertama perkara Tilu heula. tilu we lantos. Yai. Ayeuna mah murtad teh kudu diomongkeun. Mana contohna hiji nyebut kafir ka jalma nu iman. Pugu apa eta jalma teh jalma mukmin, iman ka Allah, kafir maneh mah. Lain maneh nu kafir teh tapi lain si itu nu disebut kafir teh tapi malik ka urang. Mun urang nyebut kafir ka jalma nu mukmin nu iman, nu kafir teh urang lain itu, lain nu dituduh ku urang. Artos. Tos. Kade ulah kieu. Ka pajak teh. Pajak kafir maneh mah. Ulah urang nu murtadna lain pajakna. 2. Ngahinakeun kana salah sawios jenengan Allah. Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik dihinakeun. Dihinakeun Al-Malik. Ngahinakeun. Kumaha we ngahinakeun? Murtad eta teh. Ulah. Tapi kudu ngamul yakeun ngagungkeun. 3. Nyarioskeun lamun ayeuna Allah miwarang ka abdi kana hiji perkara, maka abdi moal midamel kana eta perkara. Ngomong kieu, mun Allah marentah ngalaksanakeun hiji perkara ka kuring, moal dilaksanakeun ku aing mah. Tah eta teh ngomong kitu teh mur. Tad. Kade teh kenging nya. Mun. Wallah.